Anjir, euy. Ah, ieu mah. Anjir. Mangluke euy menang nu badag lauk euy. Tondil, yo. Wayana pangneangkeun Mang Ateng ieu urang menang nu badag teu katanagaan ku sorangan jig. Kayak dipangneangankeun ku urang. Mangluk itu menang lauk badag. Wah, jeraku lauk naon? Teuing, lauk nu mah badag. Ayo tuh, itu di itu. Yuk. Alhamdulillah euy nu parang nalain mawa sair atuh ieu lauk meuni gede pisan teu kajungjungkeun euy. Jing cokot ku maneh sairana mah kan eta ku urang haling. Pegat tuh, gan ieu mah apa ieu ulah dipaksakeun bisi pegat euy. Ieu da moal lila urang nyokot sair. Cing, jom. Wah, nah itu lauk. Naon deui berat-berat teuing euy. Ai lila teuing mawa sair teh emang atunya. Nyao aing. Geus lah wang jungjungan ku aing beunang lauk sagede kieu mah euy. Sok buru, Ji. 2, 3. Wah, beda gede emang tuh. Wah, si goblok ieu mah ngabobodo aing babal teh. Sia deui kehed. Kalau kan nyengir keur goreng patut teh. Kuning kieu nya euy diputuskeun ku awewe. Padahal mah urang kurang kumaha urang teh tulus ka manehna teh nabeut ninggalkeun. Poek rasana alam dunia euy, keur sayang-sayangna ditinggalkeun. Padahal mah aduh ulah kieu carana da urang teh euy, boga perasaan keur sayang-sayangna ditinggalkeun aing. Nah kunaon maneh eta ngajedog sorangan maneh jiga beuh getihan geuningan. Ayo kasopanan pisan, apal urang teh keur patah hati mang. Kawas payu wae sia patah hati ge mata kitu ge maneh goreng patut tinggalkeun ku awewe. Anjing nyebut goreng patut ka urang eta beungeut siga sayang piit teu puguh rupa. Aing mah da geus payu untuk mikiran beungeut aya aing mah. Ai sia kunaon urang mana awewena? Heuh si Sajid anu ku urang dipikanya anjing sugan teu moal ninggalkeun mang. Leuwih kana percaya ka batur aing teu ngarti. Mata kitu ge alus eta teh awewe teh. Ningali masa depanna teh geuningan gelap gulita. Sih geuning kana masa depan kan ngaranna ge berjuang dari nol bersama. Lah geus pikiran teh nu kitu patut loba awewe mah. Ek dahar teu ngeunah sare teu tibra duh geuning kieu nya ditinggalkeun ku nu dipikanya teh. Maka sanawak beung atuh. Sajidah. Aduh anjir. Naon dusun pisan toel geuningan. Aduh neng maaf sugan teh kabogoh abi. Hampura. Ya nu eling hirup teh tiap awewe sebutkeun sajidah geuningan. Ganeng sia teh betong buru teh kos teu ngalaman ngora wae geuleuh aing. Di belah dieu teh aya tukang jamu. Geulis ya euy. Wah naon kitu? Oh, wangeureuyan we. Beres naon sudah da aing mah kuat. Pura-pura we goblok we aing mah reulina mah ulah. Wangeureuyan we awewena. Oh itu lain si tetehna ini itu. Heuh? Ya nama tuh. Cek aing oge yep. Punten. Enggak, Priyogi naon? Bapak-bapak. Mana nu ngomong? Maneh aing mah era. Bung aing udah teu boga keluhan sok pangateng. Ah aing mah. Aya obat kiat neng. Kiat naon, Bapak? Kiat ka era. Jadi kieu teh si bapak ieu teh sapertos kelenci karek ge antal tuluy gorepak gitu. Aya ngan pangaosna teh awis soalna impor di luar negeri ieu teh obatna teh. Wah, laras teh. Emang naon nami obatna teh? Nami obatna teh tiningnet mun teu salahna ya. Neng aya kitu anu namina obat tiningnet. Da kekarangan denge. Kan tiningnet teh manya tak apa tiningnet Bapak tai munding haneut. Wah edan. Aing ngembung geulis naon kitu aing. Sugan teh cager geulis-geulis teh. Ampun aing mah. Wah,
eta mah paling gen jalma garelo jalma carunihin hungkul paling gen rek ngaheureuyan hungkul